Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ad-dunya ari dunya hulwatun eta amis khadiratun tur indah. Man ari saha jalma iktasaba eta anu kasab ieu man fiha di dunya malan kana harta min hillihi tina halana ieu mal wa anfaqahu sareng nganapakahkeun ieu si eman kana mal fi haqihi dina hakna ieu mal asabahu maka ngaganjar ka ieu eman saha Allah Gusti Allah alaihi karena itu mal wa auradahu sareng ngasupkeun Allah ka eman jannatahu kana surgana Allah. Waman sareng ari saha jalma iktasaba eta anu ngasab ieu eman fiha di dunya malan kana harta min ghairi hillihi tina salian halalna ieu mal wa anfaqahu sareng nganapakohkeun ieu si eman kana itu mal fi ghairi haqqihi dina lian hakna mal ahallahu maka ngasupkeun ka ieu eman saha Allah Gusti Allah darul hawani kana daerah kahinaan. Waruba mutakhawwidin jeung loba jalma anu ngarejengan pimalillahi dina hartana Allah wa rasulihi sareng rasulna Allah lahu eta tetep pikeun itu si eman muruba mutakhawwidin teh annaru ari neraka yaumal kiamati dina poe kiamah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Baihaqi Imam Baihaqi an Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar. Ad-dunya ari dunya aradun eta banda hadiratun anu hadir. Yaqulu anu ngadahar tina dunya. Yaqulu anu ngadahar minha tina itu dunya saha albirru jalma anu alus wal fajiru sareng jalma anu lacut. Wal akhiratu sareng ari akhirat wa'dun eta janji sodikun anu bener. Yahkumu anu ngahukuman fiha di akhirat saha malikun raja adilun anu adil. Yuhikku anu ngahak ieu malik al haqqo kana hak. Wa yubdilu sareng ngabatalkeun ieu malik al batila kana anu batal. Fakunu mangka kudu aya aranjeun kabeh abna al akhirati eta pirang-pirang budak akhirat. Wala takunu sareng ulah aya aranjeun kabeh teh abna dunya eta pirang-pirang budak dunya. Fa inna kulla ummin mangka sayaktosna sakur-sakur indung yatba'uha eta nutladuha anakna itu ummu. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Muslimun Imam Muslim. Ad-dunya ari dunya daruman eta daerahna jalma la daro anu teu boga daerah lahu ka ieu eman. Wa maluman sareng hartana jalma la mala anu teu aya harta lahu eta tetep ka itu eman. Walaha jeung kana dunya yajma'u ngumpulkeun saha man jalma la akla anu teu boga akal lahu ka itu eman. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Ahmadu Imam Ahmad an Sayyidati Aisyata katampi ti Sayyidah Aisyah. Ad-dunya ari dunya kulluha tegasna sakabeh dunya mataun eta perhiasan. Wa khairu mata'id dunya sareng ari pang alusna perhiasan dunya almar'atus sholihatu eta awewe anu soleh. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis An-Nasa'i Imam Nasa'i. Ad-dunya ari dunya mal'unatun eta dilaknat. Mal'unun dilaknat. Naon ma perkara fiha nu eta tetep dina dunya. Illa zikrallah angin anu eling ka Gusti Allah. Wa ma sareng perkara walahu anu nurut ka Allah. Wa aliman jeung jalma anu alim au muta'alliman atawa jalma anu diajar. Rawahu riwayatkeun kana ieu hadis At-Tabrani Imam Tabrani an Ibnu Mas'ud katampi ti Ibnu Mas'ud. Ad-dunya ari dunya la taspu eta henteu bersih li mukminin pikeun jalma mukmin. Kaipa kumaha wahya ari dunya sijnuhu eta buyanana atawa penjarana jalma mukmin wa balauhu jeung balaina jalma mukmin. Wahya sareng ari dunya jannatul kafiri eta surgana jalma kafir. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Ibnu La'lin an Anasin Ibnu La'lin an katampi ti Sayyidina Anas. Ad-dawawinu ari pirang-pirang buku salah satun eta aya 3.
Padiwanun kahiji buku la yagfiru anu henteu ngahampura saha Allah Gusti Allah minhu tina itu diwan syai'an kan hiji perkara. Wa diwanun jeung kadua buku la ya'ba'u anu henteu nyawiskeun saha Allah Gusti Allah bihi kalawan itu diwan syai'an kan hiji perkara. Wa diwanun jeung katilu buku la yatruku anu henteu ninggalkeun saha Allah Gusti Allah minhu tina itu diwan syai'an kana hiji perkara. Pa amad diwanu anapun ari hiji buku allazi anu la yagfiru henteu ngahampura saha Allah Gusti Allah minhu tina itu diwan syai'an kana hiji perkara fal isyraku mangka eta musyrik billahi ka Gusti Allah. Wa amad diwanu sareng anapun ari buku allazi anu la ya'ba'u henteu nyawiskeun saha Allah Gusti Allah bihi kana kalawan ieu ladi syai'an kana hiji perkara fadzulmul abdi mangka eta zalimna hamba nafsahu kana awakna ieu si abdu pima dina perkara bainahu nu eta tetep antara abdu wa baina rabbih jeung antara pangeranna abdu min saumin tina puasa tarokahu anu ninggalkeun ieu si abdu kana saum au sholatin atawa kana salat tarokaha anu ninggalkeun ieu si abdun kana salat. Fa innallaha ta'ala mangka sayaktosna Allah ta'ala yaghfiru eta ngahampura Allah zalika kana itu zulmun insya'a lamun ngersakakeun Allah wa yatajawaju sareng ngahampura Allah. Wa amad diwanu sareng anapun ari buku allazi anu la yatruku henteu ninggalkeun sa Allah Gusti Allah minhu tina itu diwan syai'an kana hiji perkara pamadzalimul ibadi mangka eta pirang-pirang zalimna pirang-pirang hamba bainahum eta tetep di antara ibad al qisasu ari qisas la mahalata anu teu mangmang deui. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ahmadu Imam Ahmad an Sayyidati Aisyah katampi ti Sayyidah Aisyah. Ad-dinu ari agama yusrun eta hiji kagampangan wala yughaliba sareng henteu bisa ngalindih saha ahadun hiji jalma illa ghalabahu angin ngalindih agama ka itu ahad. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Hurairah ta Abu Hurairah. Ad-dinaru ari nukeurkeun dinar bidinari kalawan dinar deui. Wa dirhamu sareng nukeurkeun dirham bidirhami kalawan dirham deui. Wa sa'u hintotin sareng nukeurkeun sakulak gandum biso hintotin kalawan sakulak gandum deui. Wa sa'u syairin sareng nukeurkeun sakulak syair biso syairin kalawan sakulak syair deui. Wa sa'u milhin sareng nukeurkeun sakulak uyah biso milhin kalawan sakulak deui. La fadla eta teu aya leuwihan baina syai'in di antara hiji perkara min zalika tina itu madkur. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Abu Sayyid Sa'idi katampi saha Abu Sayyid Sa'idi Abu Asid As-Sa'idi. Harfu dzali ari ieu eta huruf dal. Zaqa ngasaan. Tokmal imani kana rasana amisna iman saha man jalma. Rodiya anu mikaridho ieu man billahi ka Gusti Allah robban kana jadi pangeran. Wabil islami sareng kana agama Islam dinan kana agama. Wabi Muhammadin sareng kana Nabi Muhammad rasulan kana jadi rasul. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saat at-Tirmidzi Imam Tirmidzi Anil Abbasi katampi ti Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Wallahu a'lamu bissawab.